Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun ada 3 golongan yang bakal nyapaatan. Yuk urang simak bareng-bareng. Mudah-mudahan orang diberi cinta ke jelema-jelema nu bisa Isra Mi'raj melalui salat sehingga orang aya dina beungkeutan anjeunna jaga di yaumul kiamah lantaran Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasa bakal nulungan jaga di poe kiamat 3 golongan manusia. Nomor kahiji al-anbiya'u, jelas sama para nabi, para rasul. Nomor kedua al-ulama wal ulama'u. Nomor katilu wasyuhada'u. 3 jelema eta nu bakal nulungan saat orang ditimbang. Loba jasa kagorengan di dieu. Loba jasa kagorengan begitu ditimbang teh ye ka malaikat deui mah pinarakaeun. Jol Kangjeng Nabi Muhammad nulungan lantaran orang sering maca sholawat. Tilok maca sholawat kan Kangjeng Nabi teu wauheun. Padahal orang maca sholawat tak wari sholawat orang jadi malaikat laporan ke Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam. Saya pakai sholawat bisa di Pacamat, tempat mana? Tempat Pasar Kemis, Asep, kan jore amat, kehusu sholawatnya. Jore bentuknya. Ya apa Asep? Coba sian. Sebab Pak Bambang maca sholawat datang ke ditu. Pingsan sholawatnya. Kangjeng Nabi teh isa sholawat isa Pak Bambang pan pingsan. Itu bari urang lirik aja ahe nama. Teu beres Pak Bambang maca sholawat. Teu beres. Lamun maca sholawat teh khusuk, inget ka dunia, inget ka jabatan, inget ka awewe. Datang ka ditu nya jore, nya jober, nya pingsan. Orang datang mah ieu sholawat bagus amat. Masuri, panuh matana pakai jahil jore di bayar. Ini sholawat lima sholawat terus gitu. Jangan tenang nih, yang letih. Sholawat kurang jadi malaikat kan itu sih hadis. Dimentak seringan baca sholawat dilaporkan ke Kangjeng Nabi. Ketika orang ditimbang ke, aya kagorengan, aya Kangjeng Nabi. Sakurang teh kok Kangjeng Nabi nulungan abdi pan anjeun umat kula pan abdi di aku sebagai umat pan loba maca sholawat kok tuan loba pan malaikat setiap sholawat jadi malaikat. Nah kemudian laporan ka kaula geus numpuk triliunan malaikat kula leunya. Masya Allah nikmat jasa tuh misalnya hiji anbiya para rasul. Nomor kedua ulama iya bisa nyapaatan cak Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasa. Hiji al-anbiya, 2 al-ulama. Ulama nu mana ieu nu bisa nyapaatan? Apa ulama Golkar? Boro-boro nyapaatan nya ada nyapaatan nu. Senang dia. Bisa tuh. Apa ulama proposal geus tumpuk jasa di kabupaten lain. Proposal kos itu tetep bagus lain ulama akhirat tuh. Ulama nu mana tuh ya? Ulama nu tadikeun nu bisa mi'raj ke Gusti Allah melalui salat. Etalah ulama nu bakal nyapaatan. Katilu syuhada anu gugur di medan laga anu memperjuangkan agama Allah. Etalah nu bakal nyapaatan ka urang sebagai umatna. Ya eueuh di hadis sugan yasfa'u yaumal qiyamah bakal nyapaatan di poe kiamat ka umat manusia, ka hamba Allah. Sugan ayah bupati, sugan ayah camat, sugan ayah kapolsek, sugan ayah dan ramil, presiden, dan tilu ya kamu yaumal qiyamah salah bakal nyapakan ketilu penak kamu urang tahu RT kamu ngomongin ya RT kecuali RT Cilomo RT Cilomo mau itu kudu disapakan di berperangan Kacipra. Itulah hadirin kaum muslimin. Surga tapi bisa asup ke surga kulantaran sabab di dunia na iman jeung beramal soleh. Mun lain cacak-cacak Gusti abdi moal kieu wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Abdi sadaya teh moal meunang pituduh mun cacak-cacak ku Gusti Allah abdi henteu dituduhkeun mata hidayah teh mahal. Hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi, aya hidayatul irsyad, aya hidayatul taufik. Mimiti hidayatul khalqi diberi hidayah sebagai makhluk
ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut geusina hidayatul khalqi iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun tapi lamun teu dibere hidayatul irsyad mah ngan sakituna bae tah ka surga mah ka surga ngan lewat neraka heula sebab kakara hidayatul khalqi ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyari ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae teu bere hidayah mah teu betah jeung nang Allah keur cicing bae batur di kamarana eta budak naleut Haji ngacilongok Haji emang ngaji kumaha sih di situ ngaji ngadengkeun diajak kayu ngaji oh aing mesti tanya ku guru aing ditanya hese ternyata bisa ngajawab isin aing ulah ka kitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengkeun oh emang ngadengkeun doang ngadengkeun jauh ge bisa loba nu Ambon ge ye coba tuh berangkat jaga hidayatul irsyad ngadengkeun bener nggak boleh meleng nu bocah irsyadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorok alfiyah bante kudu juman terus tafsir undah hadis usul fikih dan lain sebagainya wah hebat tama irsyad ti Gusti Allah teh dek dicalonkeun beureunanan engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsyadna hebat nah kuari nu ngaji mingguan nu ngaji unggal penting di lembur masing-masing irsyad dari Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh mah kunaon sia indit nyampein majelis wadeng ngaji malulu batur mah dijauh datang maka hatena bentanya nama anu didinya indit nah iya kan itu hidayah lah Allah eta hidayatul irsyad wal bayan pengajian baru yo ditahan balik ya cek balik atuh sia sia mondok geus 10 tahun ke bah ulah mah di pondok bae heulanan moal dibiayaan ku aing anjeun lah dek sahirup-hirupna da abi urang kula mah lain anak abah sia kos kitu atuh iya tuh pokoknya aja abah cenah moal ngabiayaan lain gitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun anjeun kage nang Allah kage mere ka kula lah da kumaha teh baru udah ngaji bagelana lain kitu ban sia umur 35 tahun kage tanya anak sasi apa abah-abah teh isin mah geus kajeun bah kula mah ngaji bagelanan wah ieu mah teu kerja semua aja irsyad da pohara jasa teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik ke embung mah betah jasa jana di pondok betah jasa ngaji teh nikmat jasa indah jasanya nama lamun geus ngaji datang ka HSS ija eta bae alfiah ge rarikes boleh meleng nu bocah rarikes alfiah datang ka HSS-an bae ku jana bisa mah henteu iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah teu dibere hidayah tapi imannya na ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana terakhir hidayatut taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatut taufik nah teh saeutik ustad anu teu salat ustad mah ustad tapi salat teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat belum teu tapi aya bae teh ustad nu kos kitu teu dibere taufik dicabut taufik nah ieu mahal hidayatut taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah terus jangan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatut taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatut taufikna nah nu matak hidayah teh tilu hidayatul khalqi hidayatul irsyad wal bayan hidayatut taufik nah iyalah ulaika ashabul jannah wa nazana ma fi sudurihim min di akhirat
asup ka sorga nyana ngomongna beu. Alhamdulillah Gusti Allah teh merep betuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh nu tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere sorga. Laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah geus ulah di aku hidayatul khalqi nang Allah hidayatul irsyad nang Allah hidayatul taufik nang Allah di tengah-tengah kristenisasi anu luar biasa justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi di tengah-tengah berjuang supaya jadi Yahudi jadi Kristen di Inggris loba nu asup Islam seneng di Belanda loba nu asup Islam nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate teu puguh teu karo pemimpin Kristen paus bisa asup Islam eta mah mahal hidayah masyaallah sulusup asup lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana bales. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segitu pengajian dari guru orang, mudah-mudahan manfaat kesadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.